Sanggeus kadua musuhna kalabur mah holoyong we jaka nyamperkeun ka eta awewe anu tatadi ngajanteng jigana leuwas kareureunnakeun. Antukna jadi hokcai bari teu lemek teu nyarek. Bade ka mana atuh emak teh? Jaka nanya ka eta awewe. Nya eta emak teh biasa we keur ngiderkeun gorengan. Nah atuh teu pupuguh jol diparegat bari digagawe tah ku si Ata Adol teh. Meuni reuwas emak teh sujang. Walon si emak hari geus kitu mah karumpul deui jigana pangaciana oge. Oh kitu nya. Kamana wena kitu mak? Ajabkeun we lah. Kuing. Ajabkeun ulah mak. Teu kudu sujang. Hatur nuhun atuh nya. Emak geus ditolongan ku Ujang. Lamun eueuh si Sujang mah moal geus kumaha meureun mak teh. Bisi Ujang hayang gorengan atuh Jang. Mangga wae canak. Moal mak. Mangga atuh bade ngidar deui mah. Cek jaka deui karonyaeun manehna teh. Atuh leos we si emak oge ngaleos deui sanggeus nganuhunkeun mah bari nyunyuhun nyiru wadah daganganna. Jaka oge leos we tidinya leumbang deui muruka tebeh kaler sapaparat jalan manehna teu weleh heheotan bari diselangku seserian sorangan anu leumpang dijajabkeun ku sora manuk anu rarecet pating araclok tina dahan tangkal kai. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan sorana pating korosok karoyag jiga anu keur ngagupayan. Cag heula lalampahan jaka sinting urang tunda heula ayeuna urang nyaritakeun deui Bah Sarkawi anu keur apruk-aprukan jeung kadua muridna. Nyatana Ki Badrun katut Ki Sugri. Bah Sarkawi anu ngarasa panasaran hayang manggihkeun jaka sinting anu ceuk Ki Badrun teh mah nantang-nantang ka manehna kangaranan jelema anu rasa ngalulugukeun kana ributan. Bah Sarkawi mah atuh eueuh oge mun di teteangan keur jarongjon laleumpang di hiji pasir. Bah Sarkawi jeung kadua muridna katampo di hareupeunna aya saurang jelema anu keur leumpang bari pamanggul jelema deui. Ayelah Badrun, ari itu saha oy anu keur kadieukun bari manggul jelema? Bah Sarkawi ngarandeg leumpangna bari mencrong kanu keur aya di hareupeunna muru kalebah manehna. Urang dagoan we atuh Bah. Kesuganan manehna nyahoeun ka si Jaka. Walon Ki Badrun manehna oge sarua paneteupna ka eta anu keur leumpang. Bener. Sugan we atuh Bah Sarkawi deui. Akhirna mah eta jelema teh anu taya lianti Ki Wanta anu keur manggul adina teh nyaeta Ki Janta anu tatu ku Jaka Sinting geus aya di hareupeun Bah Sarkawi. Barang srog ka hareupeun Bah Sarkawi jeung balad-baladna areg Ki Wanta ngarandeg leumpangna panonna mancrong kanu keur ngabradega hareupeunna. Naon maksud Sri Raling teh ngahalangan jang jalaneun dewek? Ki Wanta mancrong ka Bah Sarkawi jeung batur-baturna bari taki-taki sok sieun anu rek niat jahat ka manehna. Dewek anu kudu nanya mah sia. Ari sia tuh apal ka dewek.
Basar kawi ujug-ujug morongos ngadenge kiwanta tumanya kitu ka manehna teh. Nyeta entu rek naon atawa aya perlu naon atuh bang ngahalangan ka kuring. Kiwanta nyaritana rada gempeur pangambaran Basar kawi geus tumrap ka dirina. Ngomongna oge teu duak dewek ayeuna mah katempo bibirna ngageter. Yo, dengekon besi si laing can apal nya dewek anu katelah Basar kawi teh guru besar paguron Rancah Mau. Adenge meureun kena kasohoran ngaran dewek. Basar kawi kituna teh bari nepak dada segala adigung jeung gede huluna keur. Ngandenge ngaran Basar kawi jeung paguron Rancah Mau. Kiwanta meuning ngarenjag da manehna oge nyaho atuh saha ari Basar kawi. Ngan karek harita panggih jeung jelemana mah atuh ngan ngegejret we awak ki janta anu tadi dipanggul teh digubrageun. Terus manehna depa bari acong-acongan nyembah jiga ka raja we petana Kiwanta teh. Oh pangampunten atuh Abah. Ye si abdi teh dato acan to orang manawi teh. Kiwanta kituna bari tungkul bakatusieun. Bagug sia tanya luhurna gunung jeung jerona sagara sia mah hog ku dewek dihampura ari teu nyaho mah. Tapi ari eta saha manusia anu tadi dipanggul ku si laing teh jeung kunaon make dipapanggul sagala nyeri beteng lin. Basar kawi itu manya bari ditungtungan ku ngegagak padahal mah yang sarikeun naon lamun cek kurang mah da eueuh pikasirieun. Poharana keur atungan barabat we Kiwanta nyaritakeun ngeunaan manehna anu tos tarung jeung saurang budak lalaki anu rada teu waras. Ngadenge keterangan Kiwanta anu jiga kitu Ki Badrun jeung Ki Sugri mah geus teu sak deui pasti eta budak lalaki anu dicaritakeun ku Kiwanta teh si Jaka Sinting teh anu kungsi patelak jeung maranehna duaan. Bah pasti si Jaka Sinting teh eta mah Ki Badrun ngabejaan ka guruna. Atuh lain deui buringasna beungeut Basar kawi teh ngadenge kitu ti Ki Badrun. Kela euy. Ari si laing nyaho ti saha eta mangkeluk ngaranna Jaka Sinting. Rarasaan anu ngadongengna ge can caritakeun si laing geus nyaho kana ngaran eta mangkeluk ah. Saenggeus ngadenge katerangan kitu ti Kiwanta bari samemehna Ki Janta anu tatadi tacan eling wae teh terus we diubaran ku Basar kawi nepi ka cagerna deui. Antukna Kiwanta jeung anu jadi adina nyatana Ki Janta maranehna jadi ngarilu ngagabung jeung Basar kawi. Bring we maranehna arindi ti eta tempat anu maksudna rek maluruh Jaka Sinting anu ceuk keterangan ti Kiwanta mah pasti can jauh inditna ti dinya. Pokona sari laing mah montong paripilueun engke lamun geus panggih jeung si walak si Jaka Edan teh ngajuan we diparioskeun beheungna oge ku dewek mah. Saraksian we pokona mah ku sararea tuman wae. Basar kawi nyaritana meuni ujug naker boh Ki Badrun jeung Ki Sugri pon kitu deui Kiwanta katut Ki Janta ngarasa atoh
jeung yakin ngadange bahasa Rekawi nyarita kitu teh. Da maranehna mah geus teu kuntupan ari kudu ngalawan deui ka Jakasinting mah. Kan sakitu sagarap parakanana maranehna mah basa bentrok teh heula oge. Sanggeus lumayan jauh eta nu limaan narempangna. Akhirna mah reg bahasa Rekawi ngarandeg bari nulak cangkeng. Nah geuning Allah teu bener si laing bawata cenah cek si laing tadi can jauh di tempat ieu. Bahasa Rekawi ngareret ka Kiwanta anu keur nyusutan kesangna nu ngagaraja kana pipi. Nyaan bah asli da cikene can aya saja mah tuh dari kuring basa patelak jeung si ontoh teh sok we tanyakeun ka si janta. Kiwanta kituna teh bari ngareret ka dina nu keur cingogo bari nyabakan beteungna. Enggak bah da acan jauh acan pasti nage di sabudureun ieu keneh kalah kumaha oge. Kijanta ngaheueuhkeun omongan dancekna. Oh tapi mana geuning teu kasusud tebak-tebakna acan kalau jauhkeun sia ka dewek teh. Bahasa Rekawi molotot ka Kijanta. Kijanta oge nepi ka pupurungkutan dipelototan ku bahasa Rekawi kitu teh bakat ku sieuneun. Tapi teu kungsi lila cikikik kadenge aya sora anu seuri meuni cicikikikan. Sorana teh ngandung aweuhan jiga nu ngurilingan sabudureun tempat eta. Atuh sararea oge meuni curing hak. Komo bahasa Rekawi mah langsung ngagajlang bari culang cileung panonna rancing geus naker. Tah eta bah eta sora nu seuri teh pasti sora si Jaka. Ki Badrun ngawejaan ka guruna bari manehna oge culang cileung tapi hatena mah rada ararempodan oge. Bantong cecerehelan jiga jurig sia konyuk. Ayo ka dieu nyamporkeun sia hayang bodar mah. Dibebekeun ku dewek tasungo teh. Bahasa Rekawi kituna teh bari cingceung naker ora teret ka luhur jeung kagigir. Reka marana tua abah teh atuh waya kieu arulin ka leuweung. Kumaha lamun dikerekep ku pepatong. Nu seuri teh beuki ngahajakeun bangunan nu moconan. Goblok setan sia can apa sia teh nyarita jeung saha atuh sia teh tah dewek anu katelah bahasa Rekawi jawara anu taya tandingna. Ayo bijil sia montong nyumput bisi didorok ku aing ieu tempat teh. Bahasa Rekawi beuki nafsu manehna can bisa manggihan di mana eta musuhna anu keur seseurian nyumputna. Tapi teu lila di kitu gerobah celek seorang budak lalaki anu pangawakna jangkung leutik bukna panjang bari mamawa tongkat geus aya ngajega nangtung hareupeunana. Bari teu weleh sungar sengir sigan teu aya kasieun saeutik-eutik acan kateponna teh. Wah anjing sia anu katelah Jaka ebel teh nya. Bahasa Rekawi langsung nyampeuk kanu keur ngajanteng bari cikikikan hareupeunana anu taya lian ti Jakasinting. Kasar aki-aki teh moal teh kungsi dik sakolahkeun meureun baheula keur leutikna ku indung bapana. Ka ucap-ucapanana estu matak panas kadengena kana ceuli bahasa Rekawi. Atuh teu ngangkekeun deui ngan sebut we bahasa Rekawi narajang beurepna nguuk rek ngagedor kana cereham Jakasinting. Ait galak oge geuning si Sarbah teh. Jaka bari ngajawel nyingkahan panarajang musuhna tapi lain oge bahasa Rekawi gegedug tugureun lancah maung anu dipika serab ku hampir sararea jawara manehna nyusul tepus beurepna ngeblesat ka luhur muda gawak
jaka anu ngajaul keluhur. Tapi jaka oge surti kana kaayaan kitu dina gerakan kapas katebak angin. Badana ngoleang jiga nu hampang nakar cerek deui nangtung di setokangan Basar Kawi anu harita kalengitan inceranana. Kenaon bah? Abah da ieu wing mah. Wew ah. Hihihi. Jaka nyikikik bade ngetik punduk Basar Kawi. Atuh lain deui ruasna Basar Kawi teh. Dari punduk nama teu karasaan nyari ngan ruas teh musuhna nyaho-nyaho aya di satokangeunana. Setan bodog sia. Hiya. Basar Kawi langsung balik sukuna ngajelepung nyambar kana beungeut Jaka. Tapi kap ku Jaka ditewak anu maksudna mah rek terus dibantingkeun eta suku Basar Kawi teh. Tapi Jaka rada ruas suku Basar Kawi teh terus nyuruduk anu akhirna mah ngadon ngajejak kana dada manehna. Waduh sia. Jaka ngalengak awakna ngadayagdag ke tukang. Rasa kun sia wangit. Yo terima deui oleh-oleh ti dewek. Basar Kawi kieu teh weukna nyurubuk cebrod dengal pisan kana dada Jaka. Atuh ngagubrag we awak Jaka teh leungit keseimbangan. Manehna ngajeng jehe dina akar cangkring bari sengar-sengir. Sok sia udang deui kunyuk. Sia anu rek coba-coba jadi penghalang paniatan dewek teh nya. Ayo sia udang. Kenapa? Rek naon si lain Badron? Basar Kawi molotot kaki Badrun anu nyamperkeun ka hareupeunana.